Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi fid darain. Wa yahrumu bil hadatsil asghari wa yahrumu lan haram bil hadatsil asghari kalawan sebab hadas kang cilik. As-sholatu opo salat wa tawafu lan tawaf wa masul mushafi lan nyabak Al-Qur'an hatta kaisihi malah-malah kantonge mushaf wa sunduqihi lan petine al-mushaf madama ing dalam selagi nema yang ia mushaf fihi ma ikut tetep ing dalam kaisi lan sunduki. Wa yahillu lan halal qalbu warokil mushafi opo ngabulak balikeun kertas Al-Qur'an bi'udin kalawan kayu illa inin pasolat angin lamun narima pisah alwarokotu opo kertase wa humilat lan den pikul iya warokoh alaihi ingatase udin wa yahillu lan halal hamluhu opo mawane al mushaf fi mata'in ing dalam banda-banda illa in kosoda angin lamun neja iya uwong al mushafa ing Al-Qur'an wahdahu halengi jen iya al mushaf bil hamli kalawan mawane wa yahillu lan halal hamlu tafsiri opo mawa kitab tafsir ingkana lamun ana ya tafsir aksaro iku leuwih akeh minal qur'ani saking Al-Qur'an yakinan kalawan yakin wala yumna'ulan ora den cegah asobiyul mumayyizu sopo bocah kang cedok min masil mushafi saking nyekel Al-Qur'an wa hamlihi lan mawane al-mushaf lihajati ta'limi karena butuh belajar ayeuna urang teruskeun deui ngaji ayeuna masalah perkara anu diharamkeun ku sebab boga hadas leutik. Ngoji geus nyeduh kopi can ngoji. Nyeduh kopi lah, santaikeun, rilekkeun lah. Santai, pelan-pelan saja. Lalaunan, urang lalaunan papai. Sebab urang mah TK keneh. Jadi karak asup mah kudu lalaunan. Karak belajar kudu lalaunan. Urang naik sepeda karak belajar lalaunan. Naik motor lalaunan heula. Keng geus lancar mah ngebut ieu. Ngeunaheun di bawah ngebutna. Rek naik mobil kudu lalaunan heula. Geus lalaunan geus mulai bisa karak ngebut. Pas dikebut mantog katihang. Lalaunan. Ngaji sarua lalaunan. Belajar nyoret lalaunan. Bari cangkel ge nu macana. Faslun utawi ikilah iki kebel lalaunan ngaji eja-ejahan lalaunan heula ulah langsung hayang bisa maca Quran eja-ejahan heula. Jadi lalaunan eta sangat penting. Berjalan tapi santai tapi berjalan. Lalaunan
bahkan diatur kupiki ketika orang rek salat supaya tenang. Geus datang waktu salat tapi beteng lapar, dahar heula tuh kos Ki Zaid geus asup waktu salat lapar atuh dahar heula, lalaunan santai dahar lah Ki Zaid mah tuh. Beres dahar Ki Zaid mah hayang ngarokok hasem, hayang ngopi segala, jus we, tenang we Ki Zaid mah santai. Batur mang geus azan geus qomat nu jamaah geus balali, Ki Zaid mah masih kene nyedotan rokok. Santai cek Ki Zaid ge, tenang aing deuk ka Allah ya. Tenang geus beres ya, tah mulai mandi, mulai kacai ngalauduna sing tenang lalaunan. Beres ngalaudu mulai make baju nu rapih, pakaian nu rapih, samping nupang bagusna, pakaian nupang bagusna, aya baju gamis pake, baju jubah pake, aya sorban pake, diudeng-udengkeun pake, kerudungkeun pake. Wow, pos kiai gede. Geus tenang teh usolli fardol isya'i, Allahu akbar. Entak kebal hitut. Ceki saya tak aduh ay geus rapi-rapi, udang-udang geus kenceng, hitut batal udah. Aduh ceki saya tak hulap amat ieu kacai deui, kudu dibukaan deui. Lain mah rek salat we lah, teruskeun geus tanggung make pakaian bagus. Tah ieu kumaha ieu? Ki Zaid salat wuduna batal tapi nyana terus bae salat. Nah di dia wa yahrumu bil hadatsil asghari salatu, wa yahrumu jeung haramlah ku sebab hadas leutik, yakni batal wuduna haram migawe naon as-salatu nyaeta migawe salat. Jadi lamun urang teu boga wudu, urang batal wuduna eta haram migawe salat. Rek salat fardu tah atawa salat sunah tetep bae haram hukumna. Haram. Tuh. Nisbat kana salat mah ketika teu boga wudu salat eta doraka gede hukumna. Wa hadhil hurmatu minal kabair bin nisbati lis shalah. Nah ieu teh doraka gede nalika urang teu boga wudu kari-kari salat bae eta hukumna doraka gede. Doraka. Bahkan wastilalu zalika ma'al hadas kufrun, lamun andai kata Ki Zaid ngahalalkeun salat tanpa boga wudu, cek Ki Zaid lah teu naon lah salat ieu Gusti Allah mah maaf pangapura teu kudu ngalaudu ge. Jadi ta eta hukumna kufur. Ngahalalkeun salat bari dalam keadaan hadas eta hukumna kufur. Jadi salat teh kudu boga wudu, kudu suci tina dua hadas, hadas leutik jeung hadas gede. Tah taknya hade lantaran non salat teh urang rek munajat ka Gusti Allah. Bahasa kias nama urang menghadap Allah. Ulah-ulah menghadap Allah, ja urang ge jelema lolobana ketika rek menghadap pejabat, ketika rek menghadap seseorang anu sangat dimuliakan, pan urang teh pasti rapi moal bobolokot atuh komo ieu mah rek menghadap sang pencipta langit jeung bumi. Nah eta kudu suci. Doraka hukumna lamun salat teu boga wudu. Kitu kene lain salat biasa model salat seperti khutbah Jumat. Tah ketika Ki Zaid maca khutbah Jumat barang kitu ngajeos bujurna cus dar rek ngalaudu isin loba jamaah isin nyakakara khutbahna rek turun teh bisi diledek ayeuna diteruskeun bae jauh nu ngadenge ieu lah
cek Ki Zaid ya. Nah eta maca khutbahna dalam keadaan hadas eta doraka hukumna doraka. Lain khutbah bae nya kitu kene sujud tilawah ge kudu boga wudu, lamun teu boga wudu doraka hukumna. Sujud tilawah mah ketika urang ngadenge ayat sajdah atawa urang maca ayat sajdah eta disunahkeun sujud tilawah. Sujud tilawah mah lamun di luar salat mah takbir terus sujud. Tadi jero sujud maca sajadah wajhil ladzi khalaqa wa sawwara wa syaqqa samahu basarahu bihauli quwwati tabarakallahu ahsanul khaliqin. Beres eta hudang diuk kos diuk neuk tahiyat ya. Hudang mantah sujud ya salam. Tah eta sujud tilawah. Nah ieu Ki Zaid teh Ki Zaid ye. Ki Zaid teu boga wudu barang kitu ngadenge ayat sajdah. Kari-kari Ki Zaid mah sujud bae supaya kadeuleu bagus ku calon mitohat ya. Nah eta hukumna kumaha? Nah eta hukumna haram. Wa syukri nya kitu kene sujud syukur. Sujud syukur mah ketika orang menang milik teh disunahkeun sujud syukur. Ketika tertolak bencana orang disunahkeun sujud syukur. Nah ieu sujud syukur ge kudu boga wudu. Mangkaning loba jasa kuari mah ketika menang milik haju sujud bae padahal mah teu boga wudu ta eta doraka hukumna. Jadi lamun menang milik lamun deuk sujud syukur eta ngalawudu heula mun teu boga wudu. Ngalawudu diajul. Lain ka sumur atuh. Kacai. Da eta haram teu boga wudu salat haram. Jadi kudu boga wudu. Wa tawafu nu kaduana tawaf. Rek tawaf fardu seperti tawaf ifadah, rek tawaf wajib seperti tawaf wada, tawaf pamitan atawa tawaf mandub, tawaf sunah. Nah eta nalika urang teu boga wudu eta hukumna haram. Ki Zaid teu boga wudu kari-kari tawaf eta hukumna doraka. Wa masul musafinya kitu deui haram hukumna nalika teu boga wudu nyekel Al-Qur'an haram. Ki Zaid teu boga wudu kari-kari nyekel Al-Qur'an ieu hukumna haram. Atuh ieu mah Al-Qur'an ge di jero kantongna aya tas Al-Qur'an aya peti Al-Qur'an, Al-Qur'anna di jero. Tapi nu dicekel ieu mah kantong Al-Qur'an, anu dicekel tas Al-Qur'an, anu dicekel peti Al-Qur'an. Piraku haram bae teu boga wudu nyekel etana hatta kaisi wasunduki sehingga kantong Al-Qur'an nage atawa peti Al-Qur'an anu mana di jerona aya Al-Qur'an kari-kari kurang dicekel teu boga wudu eta hukumna haram teu boga wudu. La yamassul Qur'an illa thahirun, teu meunang nyekel Al-Qur'an kecuali jalma anu suci. Nah eta kudu boga wudu. Dayeuna kumaha lamun Ki Zaid keur mejeuna ngajikeun di makam sorangan bae barang kitu hitut rek ngalawudu sieun nu nganter. aya ge kayu nyere. Tah anjeunna teh maca Al-Qur'an pas ngabalikeun kertasna make nyere. Pas ngabalikeun Qur'anna lain make leungeun tapi make kayu. Make nyere. Tah tuh tah kumaha ieu ngabalikeun Al-Qur'an ngabulak-balik kertas Al-Qur'an dalam keadaan teu boga wudu tapi ngabulak-balikeunna make kayu make nyere make sedotan. Dah
wa yahillu qalbu waraqil mushafi bi'udin wa yahillu jeung halal lah halal yakni teu haram qalbu waraqil mushafi ngabulak balikeun kertas Al-Qur'an bari teu boga wudu ngan ngabulak balikeunna bi'udin make kayu make nyere henteu langsung nempel leungeunna kana kertas tapi aya pelantara nyere pelantara kayu tah eta mah sing bari teu boga wudu ge henteu haram henteu doraka henteu illa inin pasolatil warokotu kecuali lamun kertas napisa yakni sobek tengah hiji jeung Al-Qur'an selembaran kertas teh aya anu sobek haju dibalikeun ku Ki Zaid make lidi kaangkat tah eta mah lamun kaangkat kitu kajenteun make nyere lamun teu boga wudu haram hukumna. Sebab naon? Sebab kaasupna mawa eta mah. Mawa. Tuh. Mawa eta mah. Tuh. Nah, eta haram tah lamun misalkan kertasna sobek terus kabawa ku nyeret eta hukumna haram lamun teu boga wudu. Lamun teu boga wudu. Nah, ina kumaha lamun misalkan mawa Al-Qur'an teh dihijikeun jeung buku LKS kos urang baheula rek sakola teh cek ibu guru titah bawa Al-Qur'an ya besok pelajaran membaca Al-Qur'an. Nah, dibawa kurang kataskeun ngahiji jeung buku LKS. Barang dibawa teh urang teu boga wudu. Pas berangkat ka sakola teh berangkat ka sakola di perjalanan teh panggih jeung awewe ditoel batal wuduna. Tah, kan urang teu boga wudu tah. Nah, ieu kumaha ieu? Sedengkeun tas digendong ku urang jerona aya Al-Qur'an. Wa yahillu amlu fi matain jeung halal hukumna mamawa Al-Qur'an anu ditenden bareng jeung banda-banda seperti orang reka sakolahan ditenden Al-Qur'an di dinya ngahiji jeung LKS buku segala macam sakola dijikeun dibawa na ieu halal illa in qasodal mushaf kecuali lamun urang tujuanna niatna mawa Al-Qur'an wungkul mah eta haram. Jadi lamun urang ka sakolahan mawa tas di jerona Al-Qur'an jeung buku LKS buku tulis sagala tapina niat urang teh di jero hate teh mawa tas teh mawa Al-Qur'an bari teu boga wudu eta mah hukumna haram lamun tujuanna cuma mawa Al-Qur'an atawa tujuanna nya mawa Al-Qur'an nya mawa buku tulis tujuan di hatena ieu tujuan di hate jadi kumaha tujuanna lebah di mah kumaha tujuanna di jero hate al umur bimaqasid di hate ieu. Nah, kumaha tujuanana, kumaha panejanana, kumaha maksud hatena. Lamun maksud hatena di jero hatena nyamawa Al-Qur'an, nyamawa banda sarua bae eta teh haram hukumna. Haram. Nalika teu boga wudu mamawa tas anu mana eusina Al-Qur'an jeung buku tulis tapi diseja kumawana eta haram hukumna. Haram. Tapi lamun dimutlakeun malah imam watas bae pokona mah tuh henteu nyaho jerona naon-naon tah eta mah henteu haram kajen teu boga wudu ge teu haram teu haram atawa kos Ki Zaid tasna aya Al-Qur'an aya buku tulis tuh barang kitu dibikeun ka Ki Umar sedengkeun Ki Umar mah teu nyahueun di jerona aya Al-Qur'an ja biasana ta sakola mah biasana LKS doang jeung buku tulis jeung HP jeung make up meureun dah kadinya segala
Dah biasana mah kitu henteu boga sangka di jero tas Kiza teh aya Al-Qur'an. Atuh ku Ki Umar dibawa bae. Ki Umar mah atuh henteu boga wudu, sapa panjang jalan hitut melulu. Tuh, mantas ngadarhui meureun. Dah eta kumaha? Nah eta Ki Umar mawa tas henteu boga tujuan mawa Al-Qur'an, eta mah henteu haram. Henteu haram. Mata kumaha tujuanana di dieu teh? Kumaha tujuanana? Esenya. Hukum teh berubah-ubah. Lantaran robah-robah ieu nage. Jadi pikir mah kos kieu. Pikir mah kos kieu. Lieur. Loba kumaha lamun. Metakan lamun urang ngaji pikir diamalkeun mantap. Jadi ngaji pikir eta mendorong orang supaya bisa nempatkan diri, supaya nyaho situasi dan kondisi. Lebah dia mah haram, lebah dia mah henteu, lebah dia mah menang, lebah dia mah teu meunang, eta iyalah pikir ngatur segala macam hukum. Beda-beda hukum teh, beda-beda ku sebab sikon dan situasi dan kondisina. Wa yahillu hamlu tafsiri kana aksara minal Qur'an yakinan, jeung halal urang mamawa kitab tafsir. Kitab tafsir mah nyaeta ayat Al-Qur'an anu di jerona ayat tafsiranana. Eta kitab tafsir. Tuh kos tafsir Jalalain tah. Tuh tafsir Munir tah. Nah, ieu nalika urang teu boga wudu menang mamawa kitab tafsir halal henteu haram. Tah henteu haram ge ingkana aksara minal Qur'ani yakinan, lamun kitab tafsirna, lamun tafsiranana leuwih loba tibatan lapad Al-Qur'an. Jadi lamun tafsirana leuwih loba tibatan lapad Al-Qur'an eta teu boga wudu ge teu nanaon dibawa. Tapi lamun misalkan lapad Al-Qur'anna leuwih loba tibatan tafsiranana, ieu mah kudu boga wudu bae. Kudu boga wudu. Nah, tinggal itu. Kulan lamun tujuanna mawa Al-Qur'an atuh haram, atuh mawa tasbih niatna. Mawa tasbih kan kadang-kadang hese sih hate mah inget bae nya. Aduh aing mawa Qur'an deui, tah eta atuh geus haram. Matakan mun bisa mah lamun keadaan kos kitu pangbawakeun ka batur. Kan batur mah teu nyaho. Teu nyaho tah jerona aya Qur'anan apa eueuh. Loba dinya mah maning kabaturkeun. Ampura gitu pangbawakeun ieu tas. Oh heuh bawa tuh. Teu nyaho tah aya Al-Qur'anan atuh teu nanaon, ai teu nyaho mah. Ja tujuanna lain mawa Al-Qur'an nya teu nyaho mah. Itu bab lamun nyaho mah tetap haram. Urang ka pengajian mamawa tas mawa Al-Qur'an barang balik teh teu boga wudu, sedengkeun urang nyaho ieu di jero aya Al-Qur'an pasti malah mah dibawa nage rapi ja aya Al-Qur'anan. Tah eta mah haram nalika teu boga wudu. Matak anu leuwih ampuh mah maning bikeun bae. Geus maning ngabelaan ngupahan lah. Haram eta haram. Kecuali misalkan orang mawa budak leutik, tah budak leutikna titah nyenyekel tas atau nyenyekel Al-Qur'an, urangna ngais budak leutik. Tah ai urang kan ngais budak leutik urang mah. Tah eta mah teu henteu haram. Henteu haram. Makana pabeulit ya. Orang geus ngaji bae lah tuh. Ngaji bae terus. Tah kos misalkan orang teu boga wudu keur mejeunang ngaberesan imah aya Al-Qur'an nu kudu dipindahkeun heula, sedengkeun urang teu boga wudu aya budak leutik ceng ka dieu
Tah cokotnya keluarannya cokot dah diangkat budak leutik teh geus diangkat bantikeun dah eta haram teh haram aya untung nah eta budak leutik lewat tah tadi nyekel Al-Qur'an teu boga wudu teh doraka nyekel Al-Qur'an mawa Al-Qur'an nalika teu boga wudu haram hukumna ayeuna kumaha ieu budak leutik encan baleg sok ka pangajian nyana teh ngaji Iqra ngaji tuturutan ngaji juz amma ngaji Al-Qur'an teu boga wudu atuh budak leutik ieu encan baleg nah ieu kumaha ieu apakah teu meunang apakah antepkeun bae wala yumna'u sabiyul mumayyizu min masil mushafi awas ulah sok dicegah-cegah ulah sok dilarang-larang budak leutik anu geus tamyiz tapi can baleg nyana teh min masil mushafi nyekel Al-Qur'an wa hamlihi bahkan dibawa sagala eta Al-Qur'an padahal mah teu boga wudu manehanana kajeun ulah dilarang-larang sebab can baleg ieu arek teu karak tamyiz ieu karak tamyiz kajeun tuh sebab kunaon li hajati ta'lim karena butuh nyana teh belajar penting anak teh belajar ngaji Quran penting eta butuh jasa ti leutik supaya bisa maca Al-Qur'an ulah dilarang-larang malah teu dilarang ge tidaekeun mawa kudu disungkur-sungkur bae ulah dilarang-larang tuh ulah dilarang-larang kajen budak leutik mah teu boga wudu mamawa Iqra nyana belajar maca Iqra kajen budak leutik encan baleg budak leutik can baleg mamawa Al-Qur'an ka majelis taklim belajar ngaji kajen ulah dilarang-larang sebab non dihajati ta'lim karena butuh belajar nyana teh jeung deui hese ngadawa wudu teh ngaran budak leutik mah kedeung-kedeung nyekel awewe babelagaan tuh bari pagebug-gebug tungtungna ceurik mana jeung bapana nu datang dah ulah dilarang-larang ulah kajeun antepkeun sebab naon butuh belajar ngaji budak teh jeung deui hese ngadawam Al-Qur'an ngadawam wudu teh hese ulah-ulah budak leutik kolot ge hese ngadawam wudu malah mandek salat hitut ngabelaan ngopi heula mendingan ge ngalawudu sanggeuk jasa nah hese eta ulah dilarang-larang supaya bararisa maca Quran pancan kataklip encan baleg masih karak tamyiz andai kata ngalawudu mah budak leutik tamyiz lamun ngalawudu mah sah cuma encan balik kajeun antepkeun kajeun teu boga wudu nyana mawa Al-Qur'an eta ulah dicegah-cegah nah ngan ku di dieu mah ulah diturutan wayahna ngalawudu mun maca Quran deuk mawa Al-Qur'an ngalawudu nya kajeun sajeun mah nah gitu belajar ngaji supaya nyaho maca Quran geus setengah jam lewat alhamdulillahirabbil alamin lalaunan bae jadi judulnya penting mah lalaunan jadi nanaon ge kudu lalaunan saeutik kitu karasa geus lancar mah ngeunaheun ieu geus biasa mah ngeunaheun naik sepeda karak belajar mah lalaunan kayak geus bisa mah ngebutnya na balapan jeung motor naik motor ge sarua karak belajar mah lalaunan geus bisa mah nyelap ka mana-mana kitu keneh ngaji ge sarua ai ka karak mah lalaunan lamun langsung kabeh isuk minggu hareupna moal aya moal aya nu ngaji tuh kapok aing ngaji di dinya lalaunan belah nya mudah-mudahan orang dikuatkeun dina istiqomah selalu ngaji sanggeusna ngaji urang dibere daek ngamalkeun
terus bae teu eureun-eureun ulah eureun-eureun nyampe datang ka maut urang ulah eureunan ngaji. Mudah-mudahan orang disalamatkeun dunya sinareng akhirat. Faslun wallahu a'lamu bissawab.